mun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub, seorang PNS di Garut, kula pemajikan orang Garut nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha, setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Seit PNS. Lamun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir, wali ngawinkeun sal boga anak bae. Nah, iya. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang sepasang, maksudnya bajuna boga 2 doang, nu ieu diseseh nu ieu dipake, ke nu ieu dipake nu ieu diseseh, dan lain-lain sebagainya. Teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya untuk negara, itu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Aya ti sisi ti gigirnya nama teu hayang diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu dibere kesempatan ya embung, bahkan naik jadi kepala dinas teh naon ngaranna? Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Tuh kayak setolol kan. Aing nyampur jeung nu bodoh jadi odob.